Selamat datang di episode ketiga. Guys ayo nama mau loba omong. Lalajanan we lah. Kamari ge loba omong. Nu dipake, kan dipake saeutik. Nama orangnya kan lalajo we lah. Ayo lalajo jeung urang lah bareng aja. Wah, itu deket ieu mah tuh. Ayo deket ieu. Peju. Ya aja. Deket ieu. Di beja. Peju. Ah, sialan. Peju. Boleh deket ieu mah. Wah, ini deket ieu mah. Peju. Deket ieu mah. Kesal urang sarua kesal euy. Pero aku kalau pulang di poyokan anjir. Sarua nu urang gitu buat enen coba. Urang ge di poyokan. Aduh, henteu. Cuma ge nyahoeun cuma licik cuma ieu mah. Mau mana sasih? Deulih kan? Tadi moyokan teh mah. Lain moyokan ngabijaan. Nama kieu we. Naon? Disukan. Urang lalapkeun si Wawan di Cibodas, di Ciherang. Tong di dinya. Kunaon? Kunaon teh? Ya, cek ke urang dinya teh. Aya juru gunung sama. Oh. Jago bae. Ah, geus bae. Aya gunung samak mah urang amparkeun deui we. Ih, por bae. Sok soal. Ayo. Paur euy. Ah, keun bae. Mal. Por bae. Moal urang cokot we. Dikeleup mah. Carana kumaha? Carana kumaha enak? Ada Modaekeun nya. Pasti embungeun da. Urang bageuran we nama. Ayeuna mah urang bageuran we si Wawan. Kumaha nya? Bageuran. Beda mah. Daekeun. Pokona mah hayang meuli naon? Pangamelikeun. Nah, tah kitu heuh bener. Kan ke daekeun ka ditu. Kan beuki jajan da. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bau. Kayak ya contoh. Rek moal ngaji gerah. Rek nanaonan gitu. Ayeuna can karena saking geus kolot mah sia kaduhung. Teu nyaho alif bengkok-bengkok acan. Kejung alasan cenah naon tadi teh? Nyampeun. Bah. Alasan dasar baung maneh mah. Geus waduh can. Atas. Terus. Nah, duduk itu tuh. Awas nungguin wae. Barudak. Regepkeun. Mangka hade. Diajar teh sing bener. Sok tigin. Diajar regepkeun. Ya, supaya naon hasil nage keur maneh-maneh keneh. Agaknya. Naon sababna? Ari nungtut ilmu teh hukumna teh fardu alias wajib. Lamun urang geus nyaho elmuna tan wande kana kalakuan urang amal-amal urang di dunia insyaallah lamun urang mau teh bakal asup kana sor Corog. aduh tuan aneh kamana wae nundutan jiga namun nanya Itu bah. henteu aduh aku kudu wudu deui maneh ka ditu sorog kalau disebutan asup kana sor sorog sarua deh sorga seteh ente aduh geus ampun mantap buru-burunya sok niatan karena oge ku niat tina akhir Sarua nyampeur euy. Euy, sabar ayo. Ngaji, mana teh? Supaya daekeun. Mana atuh? Duaan we. Baru. Tong kita dulu. Nah, Cicil atuh. moal. Ih, cicil atuh. Orang karuba tuh, Wan. Embung mana mah galak kan meureun ge urang. Jadi bager, jadi bager. Embung atuh. Ngajarkan aku baru dah. Ya. Embung. Ayo ke lapang yuk. Yuk, budak yuk. Mau dibawa dia. Mau dibawa dia. Kau kurang bagus. Wan, aduh. Aduh, Wan. Bahasa iklan di Wan. Mana hari mana? Mana hari diuk. Siap. Ayo nama. Kemana? Ya. Yuk. Ayo nama si Wawan teh bos. Bos Wawan. Hayang naon? Bos jajan. Jajan mah. Ya.
Hayang paya. Kayak permen coklat, permen karet. Jir, bakal aya ka euy. Kan bae hayang naon deh. Topi. Hayang naon deh. Naon deh? Naon deh. Geus bari arul teh jajanan sih. Nasi krim. Aduh, jaran mana? Mahal euy. Bae buru ah. Baru pete-pete we. Duit mah aya tuh. Coklat mana duit? jajan eta. Hayang naon deui? Hayang jajan naon deui? Geus satangku. Ajeng duit coklat. Di coklat. Duit Jejak aya coklat. 200. Oh, baiklah lumayan tambah-tambah. Guys, 100 ya. Susu rawas kumaha bos? Parah. Embul Yok. kumaha. Kudunan tuh. Yok, udah tuh yok. Pulangan mah. Tong segala. Eta kabeh. Ya sarajeng bohong kabeh mah. Hayang naon teh teh? Hayang naon? Bos. Bos. Salah. Bos. Hayang naon di bos? Tadi poho. Ayo pencetan. Pencetan. Jak, hiji om pencetan. Bang becetankeun. Ayo. Aduh. Siap. Itu induk mana nomor itu? Tuy. Naon? Balikan. Biasa tuh. Biala. Ka biela. Biala ya kan? Yo. Ayo. Dok pencetan yo. Bos ya. Kan dagoan bos ya. Cilailah teuing sih. Sabar atunya. Sabar. Si Wawan wani-wani diketik ge nisa urang euy. Awas ya musuh tapi eta teh herang. Nonton Sabar atuh. Bos. Bos. Datang. Mantap. Itu atuh boga anak buah teh. Bisa wae sih bos. Bos ya. Iya bos. Bos. Ya anak buahna pecat duaan ya. Oi, tawa tuh bos. Karunya. Karunya. Bos ya. Pecat. Kali deui awas. Bos ya. bos kalapasan juri Bos. dibukakeun deui ya. Bong. Bos orang renang yuk bos. Harudang euy. Renang Buyang yuk. Ulah jigana ieu. Itu di Ciherang. Ciherang. Ayo bos. Arek mah bos, orang buyang. Ayo tuh. Ayo. Rame nya jigana nya. Ayo ramai yuk. Satu goyangna bos. Capek euy bos lempangna. Aduh. Bae wis jeung urang. Kudaan rek. Ayo. Cepengan dia, atuh cepengan dia. Cepengan. Bos naik, sok bos naik. Neng Oyok, arek ka mana? Arek ngejeburkeun budak bedegong ka Ciherang, Mang. Ulah kadinya. Pokoknya ulah ka beladinya. Kunaon, Mang? Ulah ulin kadinya, ngabejaan amang. Kunaon kitu, Mang? Ye. Bisi aya juri gulung samak. Nya kitu, Mang. Nya ieu kamari oge. Domba amang leungit di dinya. Katurug-turug aya nu maot. Benar, satu nuhunnya, Mang. Heeh, kade we. Ya. Bos. Ayo bos. Ayo.
Wah, ayo goyang peju. Bisa aya juri gulung sama. Nya kitu mah. Nya ieu kamari oge. Domba amang leungit di dinya. Katurug-turug aya nu maot. Aring maneh. Burukan bantuan, itu mah baturan maneh kan? Desain iya yo. San ieu bos awan mah jagoan. Eta bos. Ayo bos. Bisarin ku mati kali atuh. Jero. Burukan. Rojak! Buruan bantuan! Mana tante kamunya itu tempat bantuan mana nyata? Burukan! Ojak! Hep, yok. Mau naik ngajeng mah yok. Ulah dibuka bajuna euy. Eta baju mun dibuka, subscriberna bisa jadi nambahan yok. Hep yok. Guys. Ah, si Amang eta lebah ngomong, jadi betul jadi. Pusing aing. Coba lamun cicing. Buka. Merenan terus bakal dibuka, bakal jadi. Ngan eta sanu ngomong teh teh. Cing amang-amang. Aing. Coba cengek pan mahal ayeuna mah. Bawang pan. Sayur-sayuran kayak nama mararahang. Bisa kan on, udah. Sarian yang lo sampai harita. Maju. Usia. Aing kada ingat. Aing benang Tasya. Ayo, siap aing dah. Lawan. Benang sampai. Ke mana sia? Lawan. Cicing wan. Wawan. Tah, Mang. Mun eta luk sapu-sapunya, luk gendot, buyur, betok tah, Mang. Bus, bus. Yok. Eta halusnya ramenya, yok, ramenya. Amun misalkan rame, ulah kemana-mana. Sampai ketemu di episode keempat.